Putra Anu Mulia Wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberamana Mangjaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katundat ye dongeng karangan Koswat dongeng parantos dugi kanalika kal kasir Samboja aya nu datang nyata Nyimas Centring Keling para waginya mangga urang teraskeun Nyimas Centring Keling jeung Ki Sabda keur ngobrol. Nyimas Centring Keling nangtung ngadeuketan Ki Sabda nepi ka antarana deukeut naker. Ngan henteu ari nepi ka adek mah pok Nyimas Centring Keling ngomong dari naker. Samemehna kuring rek tumanya. Ari maneh nyaho henteu yen darta eueuh di dieu. Terang nun mung teu terang ka mana-kamanana. Atuh aya nama saha nu nyanak nage mun aing nyanak teh mah tanapi jang darta dipaling ku salira kitu bener memang ku kuring dipaling dibawa ka guha di Warudoyong pasir caringin ngan tadi sanggeus kami mulang ti nagara Sidarta bat eueuh tuh aya bener tapi maneh montong pura-pura sia Sabda lantaran kami yakin yen anu maling Sidarta di guha Warudoyong teh tangtu meureun anjeun bener teh naon dasarna Nyimas jang kikitu ka diri kuring lantaran anjeun ditugaskeun ku Euis pikeun nyokot Sidarta hayo aku sia rumasa teh henteu anjeun maling Darta ti pamatuan kami ha tuh rumasa ting nyaho anjeun maling nage nyaho ti anjeun bieu atuh jadi samemehna mah kuring mah teu nyaho Darta aya di tempat anjeun najan nya ge Nyi Euis bebeja yen jan Darta leungit tapi da kuring teh can neangan ka mana-mana jadi ponok jawaban ti kuring mah nya yen kuring mah teu rumasa maling jang Darta tema Ki Sabda dari danaker jeung memang kitu kaayaanana apan manehna mah teu rumasa maling jang Darta jeung teu nyahoeun lamun jang Darta eueuh teh dipaling ku Nyimas Centring Keling ayeuna bet eueuh deui montong ngabohong sia Darta najan kumaha aing yakin aing percaya yakin yen nu maling Darta teh diri anjeun gancang jawab sia jurig aku sia rumahan teh rumasan teh sok jawab dituna di mana sia jang Dartana dikamanakeun ku diri anjeun ha katara omongan Nyimas Centring Keling siga tambah nafsu jeung amarah naik ka luhur muncak naik kana munanana Centring Keling dasar anjeun mamung dihargaan ku aing ha keukeuh nyangka aing maling jang Darta padahal teu rumasa Ki Sabda ge tungtung nama bea kasabaranana mun kitu mah sia teh sarua jeung hayang tarung jeung aingnya kurang ajar sia ngajago hirup teh sia Nyimas Centring Keling siga nu bener-bener geus nafsu bener-bener geus hayang ngadu jajaten hadena dina kayan keur kitu kurunyung anu datang si horeng Nyi Euis kaluar ti kamarna terus nyampeurkeun teka ka teras imah nyampeurkeun kanu keur parearea omong Nyimas Centring Keling jeung Ki Sabda keur parabu catur parearea carita ngadadak jempe paneteupna duanana manco ka Nyi Euis Pajarwati ngan aya bedana ari Ki Sabda mah awakna semu nu dongko tanda nu mere hormat bari semu ajri sedengkeun Nyimas Centring Keling mah ajeg nangtung jeung panon bolotot teu ngiceup-ngiceup bangun ngemu kaceuceup jeung kangewa nu pohara di pihak sejen Nyi Euis Pajarwati harita imut ngagelenyung bangun anu tenang naker kaayaanana panon rurut tereret antara Ki Sabda jeung ka Nyimas Centring Keling pok ngomong ngagalindeng haturan Nyimas wilujeng wengi wilujeng tepang nuhun keur sasumping sabal aing mah anjeun nu geus ngalinih kadudukan si Nen Sukmawati nya pokna Nyimas Centring Keling ngomong siga nu ijid teu rumaos ngarebut atawa ngalinih kuring mah Nyimas malah apan asana ge kuring teh matuh di dieu keur tatama di dieu tema Nyi Euis tenang naker ari Ki Sabda manehna teu loba omong naon-naon tiba ngabandungan ngan bae manehna geus janji dina hatena yen mun aya kaributan heug upamana Nyimas Centring Keling ngayakeun kakacoan nya manehna moal cicingeun kana tangtu baris ngabela ka pihakna Nyi Euis di pihak sejen Nyimas Centring Keling pohara amakeunana lantaran dianggapna omongan Nyi Euis teh si janu nangtang ka manehanana nu mata kaok ngomong setengah nyentak
Tapi ayeuna pan ani ka cicing di dieu ngaganti Nain Sukmawati. Bener teh? Rumasan teh? Memang rumasa tapi da lain ngalindih atawa rebut ieu mah kapalai Kangjeng Raja Prabu Cakrasena lanceuk anjeun. Jadi lain meunang kahayang kuring bongan Nain Sukmawati geus ngabohong. Geus nipu ka Kangjeng Raja nya diasukeun ka Panyara. Tur ayeuna kuring nu matuh di dieu jadi gagantina. Anjeun ulah ngeunang-ngeunang cicing euis. Lantaran isuk pageto nu nyicingan ieu gedong kana tangtu Nain Sukmawati deui. Nah hari geus kuduna ka dieu mah teu naon. Kuring ge moal rek ngoretkeun naha ngan tangtu kuring tetep moal cicingeun. Nya kitu Kangjeng Raja ge moal ngantep. Maneh montong maharuhan teh bener kalanceuk aing sia. Atuh rumasa mangaruhan naon-naon da memang kitu kanyataanana. Ayeuna pok kebejakeun naon perluna anjeun datang ka dieu. Tug nepi ka parerea omong jeung Mang Sabda naon sababna. Aing rek nyokot Jang Darta. Buru-buru ka dieu keun sia. Sok kancang, ku aing rek dibawa deui. Buru-buru ka dieu keun sia euis. Hayang seuri pan anjeun nu maling Jang Darta ti dieu. Ngajan eueuh nu ngabejaan ge kuring mah nyaho anjeun anu malingna. Nah ayeuna datang ka dieu bet nyangka kuring atawa anu maling atawa maling Jang Darta kumaha ieu teh bet lieur kuring mah. Montong pura-pura sia pikun. Ye, memangnya ti heula aing nu maling ti dieu. Ngan ayeuna geus leungit teh tempat aing jadi anjeun ulah keukeuh nanyakeun. Gancang ayeuna geura ingkah ti dieu montong ngayakeun riributan. Daengekeun kuring mah ye. Kuring mah nyimas ye. Kuring mah nyimas Pajarwati alias Nyi Euis, lain Minarni, lain Nain Sukmawati. Tapi kuring moal bisa aku jeung anjeun, kitu? Tah kitu bisi teu ngarti mah. Jadi anjeun moal ngaku Euis? Naon kudu di aku atunya barina oge. Pokona moal naon kudu di aku. Kurang ajar sia. Mun anjeun nu ngaku ayeuna kamar-kamar nu aya di dieu ku aing rek digarada. Rek dipapai, rek dibuktikeun nya henteu. Nyimas Centring keling harita beuki nekat. Moal bisa najan kumaha kuring moal ngidinan ka diri anjeun pikeun ngagaradah ieu kamar-kamar nu aya di dieu Centring. Nyi Euis bangun taya kasieun jeung kakeueung. Harita teh aya Nyimas Centring keling pohara nafsuna, harita baka terus disanghareupan. Jadi anjeun moal mikeun nya mun aing ngagaradah kamar-kamar nu aya di dieu pikeun aing ngabuktikeun aya weuna Darta. Bener kuring moal ngidinan. Lantaran kuring di papancenan tugas ku Kangjeng Raja pikeun nalingakeun ieu patempatan. Kitu nu penting mah. Ke. Jadi pokona mah moal mikeun. Moal kuring moal ngidinan. Beuki teh tela keur aing beuki yakin. Yen memang bener anjeun nu maling Jang Darta, mun nya ge henteu maling. Kana tangtu anjeun ngidinan ka diri aing pikeun ngagaradah ieu tempat. Anjeun rek ini tetawa moal ti dieu ha? Hayo geura ingkah, aing mah sabala nyona ge rungsep deuleu. Moal aing moal ingkah, samemeh aing bisa moal Jang Darta. Nyimas Centring keling keukeuh. Itu keukeuh ieu keukeuh kasebut pakeukeuh-keukeuh. Harita nyereudeg maju ka hareup rek maksa asup ka jero imah. Ngan gancang Ki Sabda ngahalangan. Maksudna rek ngajaga supaya Nyimas Centring keling ulah kebat asup. Tapi gancang ku Nyi Euis Pajarwati dicarek baripokna ka Ki Sabda. Sabda, dina hal ieu anjeun urek pipilueun nya. Keun urusan Centring keling mah urusan kuring. Ceuk Euis Pajarwati tandesna keur ngomongna. Ki Sabda mundur ka tukang. Nangtung gigireun Nyi Euis bari sayaga panon mah geus seukeut mencrong ka diri Nyimas Centring keling. Hatena Ki Sabda ngarasa keheul jeung ambek ku ayana Nyimas Centring keling keukeuh mamaksa nanyakeun dirina Jang Darta, padahal mah Jang Darta apan geus eueuh di dunya. Malah geus dipaling ti heula ku Nyimas Centring keling, ayeuna eueuh bet make nuduh dipaling deui. Nyimas Centring keling sihna geus tepi ka puncakna amarah ku kituna. Harita keneh kalayang jeleg manehna ngagajleng. Rek asup ka jero hadena rikat Nyi Euis ngaluarkeun keris titisan iblis. Bari gancang ngajega di palebah lawang panto sarta bari ngegorog. Centring, mun maneh maksa hayang asup mangka ieu keris baka tumiba ka diri maneh. Tangtu maneh bakal ancur montong ngajago. Najan maneh bangsa siluman tapi keur keris titisan iblis moal sieun deuleu. Saha bae baris dipaehan ku ieu keris. Nyi Euis ngamang-ngamang ka dirina Nyimas Centring keling.
keris diacung-acungkeun ka luhur dipake nyingsieunan Nyimas Centring Keling. Gerakan Nyimas Centring Keling nu keur ngalayang ngadak-ngadak eureun barang nempo Nyi Euis ngamang-ngamang keris. Ngadadak manehna ngarasa sieun nu taya babandinganana. Awak ngadak-ngadak ngeleper asal lilis satulang sadi. Meni langsung lalinu satulang-tulang cenah para mitra sabuku-buku. Aduh, tobat. Tungtungna Nyimas Centring Keling ngoceak. Tuluy kalayang ngajauhan gedong ningalkeun Nyi Euis jeung Ki Sabda. Sakedeung geus jauh tetelan ajan bangsa siluman, tapi dirina eueuh untupan pikeun ngayonan keris titisan iblis. Sakicep Nyimas Centring Keling nu bieu amek-amekan bari keukeuh nanyakeun Jang Darta. Ayeuna geus eueuh geus henteu katempo deui warugana. Nyi Euis alias Nyimas Pajarwati jeung Ki Sabda harita teh para mitra geus bukek diuk dina teras gedong di hareupan. Di eta wangunan imah tumaninah dari ukna kawas nu tenang naker. Ngan Ki Sabda ngarasa reuwas kareureuhnakeun ku ayeuna kajadian bieu anu geus lumangsung sok sieun aya buntutna di akhir, sok sieun engkena aya kajadian nu teu dipihar. Sedengkeun Nyi Euis mah tenang we teu riuk-riuk anu tas manggih kareuwas. Malahan ayeuna keris titisan iblis nu tadina dipake nyingsieunan ka diri Nyi Emas Centring Keling ge ku Nyi Euis geus dituna deui dina cangkengna. Ret Nyi Euis ka Ki Sabda bari pokna. Sabda, maneh kudu leuwih iatna jeung taki-taki di dieu nya saring cing pageuh kancing. Sing bener-bener ngajaga keamanan. Nuk cuma nganu nemege aduh. Pemitoyan neng mah tangtos we ku jisimu abdi baris di payunan. Sanaos manehna raina Kangjeng Raja ari kinten-kinten baris ngacokeun di dieu mah. Ngayakeun kaonaran di dieu siu abdi baris di payunan ku sim abdi. Apaan sim abdi teh tameng dada neng. Mung sakedik aya kasalempang di sim abdi teh kaulanul. Kasalempang kumaha Sabda? Salempang di sok sieun Nyimas Centring Keling teras laporan ke Kangjeng Raja ngadoni ngalaporkeun ka aya di dieu. Hengke Kangjeng Raja ngagugu atanapi ditnurut. Heuge upamana Kangjeng Raja sumping ka dieu ngayakeun tindakan ka jisim abdi atanapi ka salira. Tak kitu kasalempang jisim abdi teh. Ki Sabda ngomong panjang lebar nerangkeun ka salempangna. Ngomong bangun ngemuka bingung nu lain lumayan hariwang nu taya tacan karuhan. Ngaso heula para mitra, ngaso heula ngaso. Para mitra kaum dangu, harita para wargi sadaya, atuh Nyi Euis ngadonya renge seuri bangun sugemaeunaker. Keun wae Kangjeng Raja datang ka dieu mah Sabda, teu kudu keder, teu kudu sieun, teu kudu loba karisi jeung karempan. Malah mun teh mah nanyakeun ka ayan Jang Darta, jawab we terus terang. Yen Jang Darta memang eueuh di dieu, ari eueuhnya naon kudu dibejakeun. Moalnya kudu ngabejakeun aya bari eueuh. Pan teu lucu. Tema Nyi Euis tenang naker. Taya karisi, taya karingrang. Poki Sabda ngomong sorang ngageter semu. Keneh kahaya kahariwang. Nanging Kangjeng Raja tangtos baris nurut keneh kana cariosan Nyimas Centring Keling batan kana kasauran neng. Atanapi ti abdi. Kana tangtos baris ngayakeun riributan, baris ngayakeun tindakan kasalira. Kumaha pemikitu. Teu sieun kuring mah da moal sieun geus lah. Teu kudu loba karisi kuring mah sieun geus lah. Teu kudu loba karempan, nu penting anika sing bener ngajaga di dieu nya. Keun aya naon mah kuring ye moal ieu moal cicingeun. Keur naon kuring nyekel keris titisan iblis mun kuring kudu cicingeun mah karti? Kartos nun. Mung sing emut we yen sanaos salira ngagunakeun keris titisan iblis. Panginten ka Kangjeng Raja mah moal ieu moal keuna. Atuh hartosna mah hanya ieu we mental deui moal tiasa ngaroga hala raja sung gitu. Nya kumaha buktina we lah engke. Teu perlu leutik hate ieu ayeuna mah kami aya tanyakeun ka diri maneh. Sabda Euis ngomong ayeuna mah malah diukna gebeh deukeut ka Ki Sabda korsi digeserkeun. Puguh we Ki Sabda rada gegebegan sok sieun eta naon sok sieun aya badami nu matak nguciwakeun kana hatena Nyi Euis.
manehna netep ka Nyi Euis nu katempo menikulis jeung harita teh gumuleng naker. Pok manehna tumanya ka Nyi Euis bari sorana ge lalaunan. Bade teruskeun perkawis naon Nyi Mas, mangga saurkeun. Sugana anu kataksir ku diri maneh, saha di antara mojang nu aya di dieu nu leuyeug jeung lelembutan maneh sabda. Aduh, buka nun hibet. Tuwarantun teuing yang meukeunana Nyi Mas. Ujug-ujug katara beureum beungeut ki sabda nu pohara reuaseunana. Nyi Mas Pajarwati nyarenge seuri. Bari hatena bangun surti jeung ngarti kana kayan saanyana diri ki sabda mangsa ayeuna. Ulah rek bingung nyebutkeunana, ulah rek era ngawakcakeunana ieu sabda. Lantaran kuring geus boga ari sangkaan mah. Yen pangna maneh betah di dieu tangtu aya implengan. Di antara mojang nu keur bebetah atawa tatama di dieu, bener teu? Aduh, memang leres nun. Duka dunya lah. Teu kudu loba karempan jeung karisi ieu sabda. Lantaran kuring bakal ngarojong satekah polah kana permaksudan anjeun. Munya tema aya nu kataksir, aya nu kapeunteun ku anjeun. Munya temanya aya ieu anu cop jeung lalembutan diri anjeun jeung wajar we lalaki naksir ka awewe manajan anjeun kasebutna bangsa siluman. Nu di dieu bangsa manusia taya salahna ceuk kuring mah pikeun silih pika cinta. Ngan ulah ka kuring lantaran kuring mah pan geus ditaksir ku raja anjeun. Memang leres sarengna deui. Isim abdi mah ti wararantun kana naksir salira teh. Saha anu kataksir ku anjeun cing? Nyi Euis panonna sekeutna keur mencerong ka diri ki sabda. Sedengkeun ki sabda ngadon ngeluk tungkul bangunu era jeung bingung pikeun nerangkeunana. Najan kitu lila-lila mah teu buru ngapok dirina ki sabda terus terang. Luyu jeung kaayaan lelembutanana. Teu aya deui nu kaimpleng sareng kapunteun ku isim abdi mah. Tindang Nyi Santi sun. Kutan kitu. Nyi Santi nu pire? Leres sun malihan mah. Ku abdina karaos. Yen mung Nyi Santi, aduh. Upami neuteub ka abdi karaos asa beda srekna kana hate teh sun. Muni asa tembus kana jantung. Mun kitu maneh kudu bener-bener daek melaan ka Nyi Santi. Utamana mun aya ancaman bahaya nu baris tumiba. Kadirina Nyi Santi maneh kudu melaannya, ulah rek ngantep Nyi Santi tinemu jeung bancang pakebu. Isim abdi sanggem nun sun. Malihan tong bujeng-bujeng ti pihak luar adalah upami Kangjeng Raja ge. Upami ngayakeun tindakan isim abdi nu baris melaanana sun. Moal diidinan pikeun Kangjeng Raja nyanak Nyi Santi. Memang urang kudu ngalawan ka Kangjeng Raja. Diri anjeun ulah hayang tuluy ngawula kanu jadi raja Prabu Cakrasena. Lantaran moal aya kamajuan, mun hayang maju, hayang senang, eueuh deui jalana lintang diri anjeun kudu kumawula ka diri kaula. Kaula nu jadi rajanya, anjeun nu jadi papati dina hiji mangsa kerajaan siluman urang rebut. Ngan anjeun nu jadi rajana di ditu, di alam siluman, keun we kami mah di dieu di alam manusia. Nah di dieu di alam manusia anjeun jadi papati, tapi di alam siluman anjeun jadi raja kitu. Aduh, janten sanggem salira ngabontos isim abdi. Nah make teh sanggup sagala rupa sabda. Lantaran kuring embung mun kudu jadi cocokan terus Kangjeng Raja siluman. Yu urang silih tulungan, urang silih bantuan yuk. Aduh, janten kitu permaksadan teh. Heeh. Kartos. Maneh nu mikabogok teu naon-naon. Ku kuring bakal dibantu pikeun ngalaksanakeun ananan kuring aya tugas nu pora penting. Nu ku anjeun kudu dilaksanakeun sabda. Untuk sumangga sun. Isim abdi baris tuhu baris tumut kana tugas ti salira. Saurkeun tugas naon nu kedah dilaksanakeun ku isim abdi. Poe isukan maneh kudu ninggalkeun ieu gedong. Tinggalkeun kuring teh nganjang darta tug nepi ka bisa kapanggih deui. Mun tacan kapanggih mangka maneh ulah waka datang ka dieu. Ulah waka mulang ka dieu kumaha kaharti sabda? Janten kitu sun. Heeh. Kaharto sun. Sanggup pikeun ngalaksanakeun anak. Sanggem sun. Sumangga isim abdi sejade estokeun. Seja dilaksanakeun. Syukur. Ayeuna lantaran geus beuting kuring rek heula-heulanya. Kuring rek ka kamar maneh ngajaga di dieu sing benernya sabda. Unyuk sumangga sejade estokeun. Leos Nyi Euis alias Nyi Mas Pajarwati harita keneh ninggalkeun ki sabda. Nu masih keneh aya dina teras gedong manehna kebat asup ka kamar sare.
Kisabda neruskeun ngajaga didinya bari taki-taki iatna. Sok sieun aya kajadian naon-naon nu teu dipiharep. Ngaso heula para wargi, ngaso heula ngaso. Mitra kaum dangu kacaturkeun poe isukna isu keneh Kisabda geus ningalkeun puncak pasir Samboja. Ningalkeun wangunan gedong agreng nu kiwari jadi padumukan euis Pajarwati. Kebat lumampah bari dina hatena hayang geura bisa manggihan dirina Jangdarta. Ngarah bisa dibawa deui ka padumukan Len Sukmawati. Syukur-syukur mun geus cager tina lumpuhna najan upama tacan cager ge kana tangtu baris di bawah. Sajeroning lempang Kisabda inget terus kana papatah atawa amanat euis tadi. Waktu isuk samemeh manehna indit nyi euis papatah yen mun geus panggih jeung Jangdarta supaya dibejakeun yen Nyi Titi jeung Nyi Santi ngadagoan ayeuna di gedong Len Sukmawati bari hayang geura bisa papanggih atawa bisa gagancangan tepung kitu papadona euis ka Kisabda. Lumampah terus-terusan Kisabda bari saeutik ye manehna mah teu ngabogaan rasa curiga naon-naon. Dengan bogaan rasa curiga kana kaya Nyi Euis mangsa ayeuna. Teu nyahoeun mun Nyi Euis jeung Nyi Titi katut Nyi Santi geus ngayakeun beungkeutan pikeun ngalawan ka bangsa siluman. Pikeun ngancurkeun kakuatan siluman kalayan di akhir Nen Sukmawati nu baris diseng hareupan ku manehanana. Daekeun insap atawa babalik pikir syukur mun henteu nya baris diancurkeun pikeun mulangkeun ka nyeri nu geus karanapan ku pihak Nyi Euis, Nyi Titi jeung Nuliana. Nyerelekna waktu teu karasa geus saminggu lumampahna Kisabda terus kebat lumampah taya reuleuhna. Beurang jeung peuting terus neneangan Jangdarta init kaleuweung di teangan ka jungkrang nu lewang disungsi kalamping nulung kawing. Asup ka pilemuran oge nya kitu kumanehna terus diteang. Ditatanyakeun nganya kitu najan ayeuna geus saminggu lumampah jeung dirina Jangdarta tacan kapanggih keneh. Boro-boro kabisa papanggih dalah raratana ge tacan aya. Eueuh beja-bejana acan sanjana. Kisabda teu ponok pangharepan terus lumampah pikeun ngalaksanakeun pancen ti pihak Nyi Euis alias Nyimas Pajarwati. Urang teuneun dihandeuleum sieum, urang tuna dihanjuang siang. Lalampahan Kisabda duge saminggu kurang leuwih lumampahna. Neneangan Jangdarta ayeuna kacaturkeun apanana para mitra sadaya kacaturkeun lumampahna Kisabda Seta alias Kiseta. Manehna geus 8 poe apana ninggalkeun alam siluman, ninggalkeun nagri Buana Lila. Lumampah dina raraga neangan Ina. Nganya kitu Kiseta pohara hanyeluna. Pohara keheuna ku ayeuna manehna tacan panggih laratan ngeunaan dirina Nyi Ina. Para mitra ngan kaparengan dina poe nu ka-8 mangsa pabuburit manehna diparengkeun papanggih jeung Kisabda. Nu sarua keur lumampah papanggih di sisi leuweung nu jauh ti lemur. Anggang ti pamatuhan jalma. Ku ayeuna bantrok di setengahing perjalanan bari jeung geus jauh ti mana-mana sarta maranehna geus heubeul pipisahan. Ngadatangkeun rasa sono oge ku bisa tepung mangsa ayeuna dina mangsa kaayaan geus burit geus reup-reupan. Reg lempangna itu ge eureun terus silih bagiakeun bangun anu sono. Bagea tepung jeung akang jadi nyami-nyami ganggang. Nuhun ayeuna urang ditempungkeun. Tema Kiseta bari song ngajak sasalaman atugap. Kisabda jeung Seta sasalaman pageuna keur bangun bener-bener ngarasa sonoeunana. Geuk duanana dari uka beneran di dinya aya catang. Katara siga nu capeun duanana ngudar kancing baju nyusutan kesang nu terus ngucur. Jadi rekamana atas di mana makaya di dieu sagarupa. Eta gangga nareka mana atau atas di mana? Make aya di dieu gunaon Nyimas Pajarwati make ditinggalkeun. Kiseta kalah malik tumanya ditanya ku lanceukna. Kisabda nyerenge harita teh ngadenge omongan adina nu malik tumanya bari pok manehna ngomong. Ari ki adi kunaon nya? Ditanya kalah malik nanya siga Gatot gaca we geuning.
naon-naonnya uing bakal ngajawab di heula simpok ngomong sing bener sing tetela ngarakang nyaho Ki Sabda bangun teu sabar kana kaayaan adina manehna hayang geura nyaho kana permaksudan adina pang aya di eta leuweung ieu gagang nguring da semeunang tugas di Gangjeng Raja mikeun neneang nganyiina margi geugeuh Gangjeng Raja balai laksana tiasa ngahiji sang nyiina nganya kitu sang itu ayeuna geus 8 poe nguring adrok-adrokan nguring ider-ideran dan can kene bisa pangi jeung nyiina ngintehang kelemurna dendela eueuh bingung uing teh ari rek balik deui sieun di benon di benuane ku Kangjeng Raja mangkaning Kangjeng Raja teh aduh gagang ge ngarti meul apaan sakitu goreng adat sakitu gede ambek mun nurutkeun ka cabe mah geus cabe nganyaki tu da kumaha lantaran ieu mah tugas atuh ti Kangjeng Raja tugas nu kudu dilaksanakeun kuing harita ceuk seta para wargi sadaya ngaso heula ngaso para mitra kaum dangu harita para wargi sadaya atuh Ki Sabda tuluy nyarita memang kitu ripuhna jadi anak buah teh euy umatak mun satuju mah diri maning geus we ulah digugu ka hayang Kangjeng Raja teh euy kumaha ulah dingungu benar ulah digugu ulah diturutan mending urang neangan dunungan sejen urang neangan dunungan nu sakira bakal nyenangkeun ka urang pokna Ki Sabda tenang naker bari geus mimiti mangaruhan anu jadi adi sangkan daek ninggalkeun Kangjeng Raja sihumanan teh Ki Seta ngahuleng rada lila bari jeung hatena mah henteu ngomong naon-naon panon mencrong kalanceukna bangun panasaran geus kitu pok Ki Seta ngomong henteu bisa Kakang henteu bisa kumaha Ki Adi uing mah teu bisa jauh di Kangjeng Raja pokona uing mah moal rek ninggalakeun Kangjeng Raja sababna Ki Sabda hayang ngajugjugan eusi hate nu jadi adi sababna mun uing ngajauhan Kangjeng Raja uing bakal cilaka jabat eta uing kana dangtu baris meunang bebenon jadi mun Kangjeng Raja ngamuk urang sanghareupan we babarengan kira ku urang rek eleh tangke mun Kangjeng Raja eleh urang rambut nagarana ku urang ni rambut kumaha gaga Ki Seta neuteub seukeut kalanceukna hatena tacan ngarti kana maksud omongan Ki Sabda urang rebut urang lindih nepi kangke mah nu jadi raja teh lain manehanana tapi pihak urang mun lain akang nyapek bagian Ki Adi na teu kabita Ki Sabda seolah-olah ngabibita kanu jadi adi mere pangaruh teu bener goreng dagang pohara goreng na pamaksudan gagang deh jeung uing batan hasil malah gagang bakal cilaka gagang bakal binasa deui Ki Seta ngebrehkeun sikepna nu teu satuju kana permaksudan lanceukna teu luyu kaayaan hate manehna jeung hatena Ki Sabda waktosna seep